jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon gitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos gitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging euy sia berat eta. Ngan ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanar hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu. Galilah kuburan dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandidinya teh urang lamun deuk ka Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh dijalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup. Raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dieu. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia, Indonesia mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot. Kirim doa oge bisa jarah bener gini nu jarah itu bener minta info nu keluar hoi eta kos gitu tebalener nah ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi diderot di mimiti tidieu kajaukeun aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makam Syekh Nawawi bletrok potong beko dokot deui nu anyar pas pelobanya bletrok we potong didatang ka 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maot kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah oh cak Raja Pahad teman di Raja Pahad
makam siapa yang menceritakan? Syekh Nawawi. Diceritakan gitu. Oh, ceritakan sejarah nanti bala-bala gitu udah. Pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu. Ieu makam, ieu jalan tol tak ka dieu teh set. Ada kurang mun jarah di dieu pas tembok. Pas tembok. Sekali-sekali ke Mekah tuh. Aduh Gusti Allah, eta Syekh Nawawi. Karanganana 112 anu eta geus tercetak, nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi. Jelemana leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS teu mah terus terang bae sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia ber. Bebeja kiai Purukutut jaya kan bebeja gitu. Kedua orang PKS kumpul di mata kan ngomong menyeritakan nyana PKS balah DPR PKS di itu di Kulon. Betul beres nyeritakan saya kiai PKS. Saya kiainya. Aduh budak cabokeun doang cek urang. Kiai si bebeja. Teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae. Ge kanyahoan ieu, polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu, polisi. Abri teu kudu bebeja ge kanyahoan. Kiai ge kanyahoan. Oh, horeng kiai Golkar. Aduh kanyahoan. Ieu orengan anu sok ngarusak kakiaian teh ieu. Aing greget jasa buku ka Golkar mah. Syekh Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kagetnya na di suratan dah Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan orang mana Syekh Nawawi orang Indonesia di mana Indonesia nak Kronjo weh Kronjone saking pundi ge saking Tanara weh deh iya tah eta kos kitu tah percis Jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu bae teh rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wede ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging euy sia berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti mendak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif sakitu doangnya nama. Kaif wassalam. Mesir.
baca ku Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kot beres. Wassalam Nawawi. Dibaca kunyana. Ainu aing mah 3 hurufna kaf ha kaf iya pak nya nama 2 kop jeung todot eleh aing cek nya teh. Jadi saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas. Yuk mau panjang jasa surat. Waduh, yang terhormat ayahanda di rumah. Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh, sama dengan diderita. Bangunan derita. Waduh, malam kehujanan, keanginan, siang. Aduh, itu mah di luar bae budaknya. Hitung-tunangan seetik doang, tidak ada lain. Terakhir minta beras bah. Ya Allah, jak bapak nanti tidak tadi bayar tuh. Panjang ting dah surat panjang ting, panjang ting. Kok surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini disertai dengan suara cecak ya dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa nek nyebutin aku cinta padamu teu bisa mesti ditolak. Eta baheula mah baheula kosnya kuari mah SMS aku cinta padamu beres beda baheula jeung kuari. Nah ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilagah. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ke jam 12 berkat menang cau hansip doang. Aduh capek gawe teh itu bagus data, itu bagus. Ibu kercarita nu hayang berkat, kercarita ibu kercarita nu hayang berkat. IQ mah ngariung jam sabaraha bada Isa, guys datang kadinya langsung bae guys, langsung beres, amin amin guys bae bubar bae, masya Allah berkatna katuhu kenca datang ke potong. Tidak hebat itu nugas itu singkat padat guys pokoknya. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, ada tausiah, capek aing mah tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7 na aya 15 dan mah tausiah. Nek nausiahan saha ieu? Teu ragus zaman gua teh kos garar itu mah lulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai kaheran kaaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakan kok pinter amat dianggap ngadahar lauk pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bayang ngadahar lauk sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina. Dijawab ku Nawawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah tak aya beti Nawawi mah jampe pantang lauk mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pak pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut menang ala ai meuli mah di warung los. Coba akur-akur aya burung ulah ngadahar laut esok aya santri
ngadahar ai ka kiai na bareng limaan ai nu opatan mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar pan sia ngadahar lauk emang tepat patang aing pan sia ngadahar teu meunang nang sorangan nang batur-batur teu naon sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an mana tuh uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarat menang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang atuh sih adek pantang naon atuh ka kiai eta menang batur teu meunang enang sorangan nang batur mah teu naon aku masih aba eta macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk cak kiai teu meunang ngadarna naon ha geus endog mah ngadahar ya sih teh pantang lauk endog paling lauk endog ngaranna ge heuh sarua bae endog teh bisa endog mah meunang ulah ge beubeuremna puputina mah meunang udah nu maksud pantang lauk teh mutih geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae jeung uyah mah teu naon digoreng ge masalah uyah mah sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge eueuh kuari pantang lauk kitu teh eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri tah eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk teu mentek pinter otakna masyaallah iyalah Syekh Nawawi hebat ya dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim Ki Abdul Karim make jas make sorban Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek leting mah make baju gejore pan anu diciuman eta ka Abdul Karim wah waduh Syekh Nawawi teh aing padahal kiai na tawadu jasa Syekh Nawawi masyaallah begitu ditanya masalah nah iya sia ayo sia bongan make jubah sia tanya masalah atuh teter begitu teter kaget manya bisa ngarang teter teu kaharti nu bisa ngarang bisa teter kieu otomatis keluar deui ka jero heula teu dibeja aku bahwa kiai nu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masalah sakieu banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan bertubi-tubi terus dijawab cek ulang aja tadi mah bodoh pun kuari mah pinternya tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus kuaring henteu nyalalina peula ka sisi abe pamorna sarua jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun teh ka dieu make baju jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon teh sopan kalau teh gitu begitu aya kiai anu heran ka Syekh Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cak yana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ieu oyag tah bangunan cek jana dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan
eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu. Masya Allah, lain bantrak-bantrak ini. Orang mah kopeh dek datang kak, biasa-biasa bae orang mah. Aduh, Masya Allah. Malah mah disengserikan Bang Bara, dek kopeh sia tah. Oh pangaruh, Syekh Nawawi mah ngadeng-dekeun kopeh, bangunan dek drek, wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu keun deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masya Allah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Ria, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna, dilempengkeun istiarahna, majazna, dilempeng-lempeng karti bae kurang. Cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi. Masya Allah moal ka harti, moal bae kajen kumaha, tapi ku Syekh Nawawi dibongkar, dipretel, dimufradat jadi bae ka harti. Aduh, alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana, taneuhna beak. Tanah beak Gunung Hajat nyokot, oh pokoknya mah dicarokot di karari kau mau kundek masang buntut mah minta impo tak diamankan ku Gusti Allah di Mekah bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi. Masya Allah. Jangan kuno boga iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari endek dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kunaon nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh. Namun kuari wow kudu nyetak ge hayang eta, hayang kebeli Mio, kebeli Avanza, hayang kebeli Innova, justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni. Oh, bigori izni anu nakilihi teu meunang. Gitu menyebar luaskan, fotokopi dan lain sebagainya tambah ya izin. Mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mah enggak bae. Cara Syekh Nawawi. Ih, di urang mah tidak boleh. Awas, naon sebabna aset besi leungit. Aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat. Naon sebabna? Lantaran orientasina aset lain kamangpaatan. Lain kamanfaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana ih tetep bae aya padahal mah nyumput nya besi ka panggih sika panggih ka aing dibere jang naon eta duit isuk page toge pae sakana jang naon mending manfaat bae. Masya Allah mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengah dahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tuh kuari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae ada dasar beuki nya mah tuh. Allah 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 la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir kibatid Jibril Mikail
إسرافيل عزرائيل منكر ونكير الله 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 لا إله kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishak sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir rakib atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la